Ngacaprak we ieu judulna ngaripu Jalan Goreng Jasa di Kabupaten Tangerang ya, tepatna di Kecamatan Cikupa, Desa Talaga, kawasan Cikupa Mas. Keri aing pernah nempo video FYP cenah ieu jelema nge-review jalan kok goreng amat sih tadi beneran ku pemerintah. Di dieu ku aing dek dijelaskeun make bahasa Indonesia bae campuran bae nambah ngarti meureun eta jelema lain orang dieu atau lain orang Tangerang. Jadi ini emang jalan tanahnya itu tidak diperuntukkan untuk jalan gitu ya. Jadi ripuh lah menceritakan mah. Jadi ini awalnya kebun melompong gitu kan, terus dibikin jalan setapak lama-lama nggak gedean gitu. Jadi ini bukan berarti pemerintahnya nggak mau ngebenerin gitu, tapi emang status tanahnya yang tidak jelas gitu. Sebenarnya mah kalau status tanahnya jelas sama pemerintah desa juga udah rengse ini kan dana desa juga besar gitu. Tapi emang karena status tanahnya nggak jelas jadi ya tidak bisa diperbaiki gitu dan tidak karena ada aturannya gitu ya. Jadi sakitu bae lah ngacaprak saanu sok lewat ka dieu ya ka jalan ieu nu jalanna emang goreng tapi bisa motong jalan jeung mangkas waktu cepetnya di kawasan Cikupamas anu arah ka Pasar Kemis jeung Cikupamas anu arah ka Kecamatan Cikupa Jalan Raya Serang gitu nya sakitu bae ngacaprak poe ieu ulah poho diramekeun akun aing Tangerang, aing urang ngacaprak make bahasa Sunda